النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في القرطبي من وصفه في قرطبي أهلا وسهلا بالنبي صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyyil akmalil abkham Sayyidina Muhammadin Zil makarim wa syiyam wa ala alihi wa sahbihi jamatiddinil aqwam amma ba'du. Faqad qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabi jalla wa azza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi arba'un man u'tiya faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanun sabirun wa zaujatun mu'minatun salihatun. Al hadis. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin Quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah. Al maqalah. Wa qala fi kitabil hikam dzal tabatha alaika amrani fangdur asquluhuma ala nafsik fattabi'hu fa innahu la yasqulu alaiha illa ma kana haqq. Wa qala fi kitabi simana lagi kacang panglai kacang cinong kacang panjang gegebengan Haji Agai gerang ngomong kami hayang gerang ngadengean buah kopo buah kopi buah gedang di sepanan ulah paroho ka Allah anu maha suci sangkan urang dirahmatan. Amin amin amin. Nuta amin kutil bibirna. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah paroho ka Kangjeng Nabi sangkan urang di syafaatan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah paroho kana ngaji sangkan pageh keimanan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah paroho ka kiai lumayan purah magahan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah paroho ka Agai Wahyudi najan engke nyarekanan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ibu-ibu aya bu. Ibu. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan.
ibu-ibu ulah poho anu ngajadi salaki lumayan purah ngahanetan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Bapak-bapak ya Pak, Bapak, buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Bapak-bapak oge ulah poho anu ngajadi istri lumayan purah ngepelan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para guru, para kesepuhan, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, sadayana para al mukarramun anu ku pribados dihormati, alladzina ja'u min amakinihim, anu tetiasa ku pribados disebat satu persatu nanging insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim ti pribados. Urang doakeun guru-guru urang wabil khusus guru setempat wa umuman sadayana guru, doakeun ku urang sing panjang umurna kalawan umur anu barokah. Amin. Oge dijembarkeun rizkina kalawan rizki anu melimpah. Amin. Dihasilkeun maksudna kalawan maksud anu sae munggu Allah jeung dirina. Amin. Dipaparinan putra putri anu soleh tur solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap lapisan masyarakat Kampung Sumur Bandung Pacung leres, bapak-bapakna, ibu-ibuna, para pemuda, para pamudi, para murangkalih manawi aya para santri maal santriyah, wabil khusus aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, anggota dan ketua BPD barangkali ada, sami anu ku pribados dihormati tur dibanggakeun. Urang doakeun para aparat urang mudah-mudahan selalu dipasihan taufik jeung hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge terkhusus teristimewa nyaeta ka sahibil wasilah, para panitia PHBI yang dalam hal ini diprakarsai, dipelopori oleh para pemuda yaitu Ikatan Remaja Pacung yang didukung sepenuhnya oleh para orang tua. Sama yang saya hormati dan yang saya banggakan, urang doakeun mudah-mudahan ieu panitia-panitia pamuda jeung pamudi anu masih bararudak keneh luar biasa. Kamari bae eta ka imah kula aya sabarahan kaholin di maannya. Masyaallah, cik urang ka mana ieu? Loba mah gaji cenah kami arek muludan. Di mana kitu ieu? Di Sumur Bandung. Pan jauh-jauh ngomong ka aing ka dieu ka Rangkas. Heuh cenah ka haji wayah namun aya waktu make cacahan cenah ka haji di ditu. Geus bah abi mau dongkap ka dieu kitu kun rek cacahan bae bah nya. Jadi dah nagi ku panitia dah cacahan. Ngeun mudah-mudahan cacahan pribados sasir sabeunyireun ageungna panjangna sajungkel beaseun aya hikmah jeung barokahna bisa nambahan kana ilmu urang nu ti kamari. Amin. Sami para Ikatan Remaja Pacung anu ku pribados dihormati tur ditaati. Dengan perasaan ikhlas dan rela serta mengharap ridha Allah semata, mudah-mudahan urang dina wengi dipasihan sifat kasobaran. Amin. Katawakalan, keikhlasan, oge dijauhkeun tina sifat kakufuran, kamunafikan, kalaliman, jeung kangedulan. Oleh karena eta hayu urang panjatkeun puja puji syukur ka Allah Rabbul Alamin anu senantiasa parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Di antawisna nikmat iman sinareng Islam anu pertami ku urang disyukuri, nikmat sehat badan sinareng emutan, bahkan nikmat anu paling ku urang karaoskeun dina wengi adalah nikmat di mana urang parantos tiasa dikumpulkeun deui, dihijikeun di bisa bertatap muka, berjabat tangan, bersilaturahmi dalam rangka mieling atau memperingati dilahirkeunna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu ngahijina urang di dieu calik babarenganna urang di dieu bersilaturahmina urang di dieu dicatat diagendakeun ku Allah sebagai manusia anu cinta ka Nabi, sehingga cek Nabi sajelema anu cinta ka kami maka bakal babarengan jeung kami dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sareng mudah-mudahan kumpulna urang di dieu bersilaturahmina urang di dieu ngajadikeun hiji wasilah pikeun dipanjangkeunna umur urang. Amin. Dijembarkeunna rezeki urang. Amin. Sesuai sinareng konsep Rasul, as-silaturahmi tutawilul umra wa tajlibu rizqa. Jalma nu daek silaturahmi mah bakal dipanjangkeun umurna jeung bakal dijembarkeun rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat kali salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ke seorang manusia anu diutus ku Allah sebagai basyir, nadir, dai dan sirajam munira.
Beliau adalah seorang manusia yang punya level cerdas pikirannya, tajam otaknya, keras kemauannya, yang memberikan segala pengalamannya. Juga seorang manusia yang super hukumannya, tangguh etika moralnya, mapan kepribadiannya, dinamis bermasyarakatnya, harmonis rumah tangganya, elastis harapannya, profesionalis tugas dan pengabdiannya. Juga seorang manusia anu dicap ku Allah manusia anu normal, ideal, loyal, kapabilital dan akseptabilital. Eta mah cek urang sumur Bandung Pacung. Lamun cek urang Jerman mah seorang manusia anu cager, bager, bener, pinter, jeung jalingher. Beliau adalah seorang manusia dilabelisasi ku Allah sebagai manusia anu siddiq, tabligh, amanah, fatonah, zil makarim wasyam, afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Salawat anu ngadowang sulan pamudah-mudahan selalu dikocor golontorkeun ka para keluargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, dugikeun ka urang selaku penganut ajaran agamana minal masyriq ilal maghrib. Mudah-mudahan kin urang jaga kasiu kacau katiungan kasaungan kanaungan ku syafaat anu agung timantena. Amin ya Allah ya robbal alamin. Gurah gareh ngarah tereh. Lamun aya anu nanya ka urang, hei urang sumur Bandung Pacung pada khususna, hei orang umat Islam pada umumna, kunaon sih lamun datang di bulan Mulud? Ngomong-ngomong ieu ngarti teh bahasa Sunda. Hah? Atuh bisi bah punten bah. Kula mah ngawer-wer bae ngomong bahasa Sunda, horeng anu ngarti. Bener ngarti teh. Oh, aing nya. Bis teu ngarti doang kula nyorang di ditu daerah Cangkore, padahal mah eta daerah Lebak, daerah Malingping. Horeng di dinya mah kiai lolobana urang Jawa. Atuh kula mah ngawer-wer bahasa Sunda, ngomong opo kiai ini. Oh, cika aing horeng teu ngartieun. Ngarti ibu bahasa Sunda ngarti. Aing bisi cenah mah haji cenah di dieu mah bahasa Inggris cenah bisi kitu doang. Eta nya. Asa. Lamun aya anu nanya ka urang, Bu, kunaon sih lamun datang di bulan Mulud, lamun datang di bulan Maulid, bahkan lewat Mulud, Maulid ge lewat. Datang ka silih Mulud dia urang sumur Bandung Pacung, Bandung Kuring selain bulan Mulud. Bulan silih Maulid bener. Di dia Mulud apa Maulid? Hah? Mulud apa Maulid ngomongna? Sarua bae. Rek Mulud rek Maulid sarua bae, Bu. Beda nah lamun Maulud mah teteh ngomongna monyong. Lamun Maulid mah nyengir. Hayu gerak ge, Mulud. Maulid. Sami bae. Lamun datang di bulan Mulud, lamun datang di bulan Maulid, bahkan lewat bulan Maulid, silih Maulid urang sumur Bandung Pacung mah. Ngahaja ngodang kiai na ge sesa hampurai Ki Khalid, panitia atuh ngaranna ge hajatan sesa ieu, atuh suarana ge sesa ieu. Ngan mudah-mudahan kula kuatnya. Kunaon sih lamun datang bulan Mulud, ieu umat Islam lalaki bikang kolot budak beunghar masyarakat pajabat rakyat ieu kabeh sok kumpul ngarayakeun muludan. Bahkan hartana dikorbankeun, pikiranna dicurahkeun, tanagana dibikeun, otakna dibikeun. Naon sih maksudna lamun anu nanya kitu tah? Bisi anu nanya kitu, maka dijawab ku urang, hei jalma anu nanya, lamun datang bulan Maulid, kami khususna urang sumur Bandung Pacung, harta kami dibikeun, pikiran kami dicurahkeun, tenaga kami dikorbankeun, kami ngarayakeun muludan, walaupun disilih mulud tetap kami ngarayakeun muludan. Tujuan kami karena kami ngarasa bunga, ngarasa bergembira. Terus cek anu nanya, saha anu miwarang bunga, saha jalmana anu nitah bunga ka aranjeun nalika datang di bulan Maulid. Anu nitah bunga ka kami langsung pusat, saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tinggali dina surat Yunus eta ayat anu sok telok dibaca teh aku ibu. Cek Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Qul, peryogi anda katakan wahai junjunan, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka oleh sebab itu kalian semua harus merasa bergembira.
laju karunia jeung rahmat Allah anu mana anu kudu dibahagiaan ku urang. Maka ditafsiran ku Ibnu Abbas dina kitab Ruhul Maani, padol di dieu adalah ilmu jeung rahmat di dieu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, li annal fadla al ilmu wa li annar rahmata Muhammadun sallallahu alaihi. Bahkan dina kitab Bahru Rajimah Kiai punten leuwih jelas nu ngaranna rahmat di dia adalah al wiladatu Muhammadin sallallahu alaihi. Lamun dina tafsir Jalalain tingali al fadol di dinya Islam, lamun ar rahmah di dinya Al Quran. Tetap rek Islam rek Al Quran konotasi nama karena rasul-rasul keneh bae. Kenapa? Karena Islam agama anu dibawa ku Rasul, Al Quran mukjizat terbesar Rasul. Gus, ya kesimpulanna lamun aya anu nanya ka urang nalika urang kukumpulan mauludan, urang teh keur ngajalankeun parentahan Allah, yakni urang teh keur bubungah. Kaela ngaji heula urang. Siap, Bu? Makana lamun datang di bulan Maulud ulah galau bae. Ulah gabut bae. Oh cenah haji aing mah enak eta kasalaki. Kunaon kitu atuh cenah kan muludan kuari mah cenah lain okona doang inu kudu anyar, baju ge kudu anyar. Aing mah tadi belikan baju iku salaki hendak aing mah kasalaki. Lain masalah kudu baju anyar bae ieu teh kajenting teu kabeli baju anyar kan sunah emang nage nalika urang datang mauludan tujuan keur ngagungkeun Rasul kajenting teu anyar nu penting mah bagus versi urang. Teteh boga baju sabaraha boga cenah dina lomari aya 3 mah. Tempok ku teteh di dinya nu mana anu paling bagus. Oh nu ieu cenah nu panitihna karak 3 mah. Jamureun saduan nu itu menunggus bolong nu ditambal nu hiji mah 8 panitihna. Tah eta nu panitihna karak 3 eta nu bagus versi teteh. Pake nu eta menang pala menang. Alhamdulillah geus ulah galau. Oh cenah kamari aing mah cenah kaji ya rahnak cenah ka panitia kunaon kitu cenah buma muludan lain geus anggeus cenah kuari silih mulud kudu bae dirayakeun eta ku alean eta pamuda. Jero-jero nama kan teu kebeul duit gitu. Adri masa teu kebeul duit ka haji kan kudu loba bayareun, nya kudu bayar listrik, nya kudu bayar PAM, nya kudu bayar iuran kematian dan sebagainya. Ieu cenah pamuda masyaallah pangdenge aing mah cenah aya ceramahna ge ti Rangkas Bitung cenah kan meureun eta meureun ke ti Rangkas Bitung mah mahal. Ampun apa muda. Jaba muda ge ai teteh teu mayar teuing diteangkeun 8 kali atuh mal maksa iya. Cukup lamun urang teu boga jeung mayar, teu boga jeung sedekah, cukup doakeun. Pokona mah teteh mah arek mere doa bae. Alhamdulillah. Apalah arti sebuah uang tanpa ada doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak? Benar. Geus wayana panitia kemah ulah sok kereng-kereng nya. Ulah kereng-kereng. Ya rek muludan kami ya cenah kudu boga dana ieu teh sabaraha dana atuh dana mah atuh 300 juta 400 juta ti urang. Maksudna kieu hartina kumaha lamun geus katingal lain di galagatna ieu panitia ieu awas ieu lain di pentana kalah doang nyerang doang ieu kalah anggeussan ieu geus tinggalkeun. Insyaallah aya milik di hareupna amin. Ya Allah ya Rabbal galau kasalaki hewa hendak kanu ngajadi anak hendak kanu ngajadi panitia semet tadi bae sore. Kuari mah eueuhkeun ganti ku kabungahan karena esensi daripada muludan urang teh kudu bungah nalika dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makana titip dia jagai muludan mah ulah sampai dieureunkeun panitia. Tahun kuari meriah, tahun depan lebih meriah. Amin. Kenapa? Karena dina muludan dia luar biasa. Para alim ulama berkomentar tentang hikmah pahala anu luar biasa. Kapan dina PHBI hari besar Islam eta banyak Bu. Ada rajaban bener. Segedeung deui ge rieu teh hulu ya. Panitia nagihan di jeung rajaban. Ulah diriet-riet. Aya datang insyaallah kitu bae ngomongna. Yang penting bae niat bae dina hate benar. Tuh, aya rajaban, aya muharaman, aya ruahan, aya hari santri, benar. Aya muludan, maka titip dia jagai. Para pemuda, para panitia khususna, lamun ieu duit kas bisa dialokasikan dalam 1 tahun hanya untuk 1 kali perayaan, maka prioritaskanlah mulud. Ulah geura mikirin rajaban, ulah geura mikirin ruahan, ulah geura mikirin muharaman, tapi prioritaskeun muludan. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah tuh tinggali Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nyawa ibu kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti.
Oh, sarua aku lagi ento. Yang jelas Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini adalah seorang ulama tabakhur ilmuna. Cek ulama ahli tarikh. Beliau dilahirkan ke alam dunia tahun 849 Hijriah, maut tahun 913 Hijriah, kurang lebih umurnya di alam dunia hanya 64 tahun, tapi karyanya luar biasa. Teruskan ke abah kesepuhan sadayana. Kitab anu mana anu Syekh Jalaluddin aran dina terang. Karangan kitabnya aja, ini untuk pengetahuan aja nih. Karangan kitabnya judulnya ia mencapai 600 judul kitab. Bukan jilid, tapi judul kitab. Bayangkan ku gagah-gagah jelema, bahkan dilakob ku ulama mutaakhirin bahwa Syekh Jalaluddin As-Suyuti adalah Imam Syafi'i Asghar, Imam Syafi'i Junior. Nah, supaya pengenalan heula bae betapa hebatnya urang ka almarhum Abuya Uci mahabbah. Benar. Ka almarhum Abuya Dimyati mahabbah, ka putrana Abuya Muh mahabbah. Beliau anu di mahabbahan ku urang ieu ngaos kitabna karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti loh. Yang mana? Tafsir Jalalain anu leuwih populer. Hanya saja tafsir Jalalain mah anu sabelah menang guruna Syekh Jalaluddin Al-Mahali, anu sabelah deui kenging anjeunna Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Makana kitab eta mah dinamian Jalalain. Artinya apa? Dua jalal. Artinya yang mengarang kitab tersebut adalah satu yang jadi gurunya Syekh Jalaluddin Al-Mahali, yang satu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berkomentar di dalam kitabnya tentang Maulid Rasul. Syekh Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah wa sholatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu bi rahmati wa ridwan wal mutawaffuna bin nur yakni Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Qarbailu wa Izrailu wa Anyailu yusalluna liman kana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi Paida mata hawanallahu jawaba munkarin wa nakirin. Ngerti teteh? Quran malah bae. Ibu ngerti bu? Pak Kiai mau ditanya. Teteh ngerti? Tanya nih seri. Ibu ngertos? Oh sarua aku lagi ente. Ibu hoyong ngertos hoyong? Ulah eureun osok ngaji di osok. Ibu-ibu heula be, kula melenca bapak-bapak moal. Ibu-ibu heula. Ibu-ibu sok ngaji, Bu. Bapak-bapak mah kula mah osok cenah tapi teu percaya. Heeh. Sakadang-kadang kiai na asup lamun ngaji ti peuting ye, kiai asup jam 8, kumaha nama? Kumaha nama di luar kene. Bang, di setengah batang kene cenah kagok. Beres hadorot mus Allahumma qana bi ulumihi karak kumaha asup. Asup atuh nyarandek ya di luar bego mah nama. Beda bah jeung ibu-ibu. Bu nya luar biasa kula percaya ke ibu-ibu mah. Rajin, kompak, hidup ibu-ibu. Da jeung teu paeh ya. Masya Allah tabarakallah bu, punten pak. Ieu contohan urang ieu tenang di alam heula ku ulang. Eta ibu-ibu mah atuh kula ge alhamdulillah bah. Gaduh eta ibu-ibu mah di imah etanya. Eta ngajina poe Sabtu. Atuh kula eta asup ka majelis talim jam 10. 6:30 geus datang ibu-ibu mah. Luar biasa. Komo nu teu boga salaki mah. Meureun nya teu boga kudu nyieunkeun gogodoh ka salakina. Teu ngantik nyieunkeun goreng sangu, teu ngantik nyieun kopi. Atuh naon sing nu ditungguan? Lempang ku manehna aya genepan mah. Ka majelis kula 6:30 keneh. Kula poho ditanya ku kula. Cek kula, "Rek ka mana Ibu?" "Rek pengajian." Oh, ceng bang, mana cenah mik haji atau itu cikula mik. Dicolokkan ku manehna, ieu perang data ya. Colokkan tes cenah. Langsung salawatan ibu-ibu mah. Shalli wa sallim da kami rombongan rangda. Cek ngatu sabodo. Kompak ibu-ibu mah luar biasa, beda jeung lalaki. Bu, poe naon ibu ngajina? Salasa minggu cenah. Hangga sebelum naon ge lah aing. Isu kapan sore ngajina? Nu magahana laki tabikang. Kasepan mana jeung kula? Ampura kiai kasepan itu cenah ka kula.
Atuh sakieu mah budak lumayan kasep atuh tembok atuh awak semampai atuh awak idaman nih bah kikian ge aing masya Allah atuh irung sakieu mah bangir bolong na kahandap deui henteu ka luhur coba mun ka luhur ieu musim hujan aing kabesekan malulu yakin nama bah teh kamari ge aing ngadengkeun kieu bae dina kamar eta pamajikan kula ngobrol jeung tetanggana cenah teh cenah abing alhamdulillah cenah boga salaki ka haji agay kunaon kitu kan ka haji mah cenah jangkung jelemana eta sok nikah rasa cenah kana dada cik aing pamajikan cerewet eta bener-bener nangkep kula sok kemana saking makasepnya aduh gitu atuh arek sadida kan ngalam lokasi buruk lamun pedagang nama ngeunada hidung cenah sok ngomong hidung ente cenah kaji cenah sarua cenah jeung salaki abdi ge hidung lain hidung salaki teh mah hejo aing mah hidung ge nanya bener hitam manis kula mah teh astagfirullahalazim wa akbar hitam manis aing mah black sweet aing teu nya salaki teh mah atuh salaki aing mah Arjuna ji cenah Arjuna ireng atuh aing hideungan keneh bae ireng mah borong syukuran boga beungeut hideung ge teteh boga salaki hideung syukurannya salaki hideung mah atuh loba dulur atuh jeung salon dulurna yakin mah eta atuh jeung jalan aspal misan mindo ka ditu kumanehna jeung sireum lada atuh meureun atuh misen 3 kali atuh jeung batang kau ge kapi kakak kumanehna mah jelema hideung mah masya Allah bae angel kabelok hartina kumaha syukuran teteh boga salaki hideung ulah ngarasula ulah dong teu syukur aing dasar mah ieu aing hideung ditambah ku salaki hideung aing mikiran anakku mah aya geuneuk kitu atuh ting bating bae ka aing kayak anakna ngalak ka aing hideung ge kasep aing atuh aja lalaki ya syukuran ku ibu masya Allah tabarakallah alhamdulillah Gusti ya Allah abdi boga salaki hideung alhamdulillah kunaon salaki abdi mah hideung ge karunyaeun gitu karunya bogo bertanggung jawab sok meredu daek ngaj gitu salaki kajenting salaki urang beungeut hideung arit bertanggung jawab karunyaeun ka urang perhatian ka urang ditambah daek ngaji insyaallah kajenting salaki urang hideung atuh hideung bae atuh balik putih garang hartina alhamdulillah Gusti abdi mah boga salaki hideung ge hirup salaki abdi cek Allah kieu dia teu syukur amat boga salaki hideung ge daek dia ku aing salakina disulap jadi putih tapi paeh isukan moong aing benar makanya di syukuran hideung lumayan si Hajar Aswad Indonesia alhamdulillah ulah eureun ngaj hampura abah kasepuhan haji agay ceramah di mamana bae walimah naon bae rek rajaban rek muludan rek kawinan rek sunatan rek muharaman klimek nama esensi nama haji agay mah ngajak ngaji nu magahan ngaji maka dia abah kasepuhan aya ngaji teu begung ngajak ngaji bae kulah ngajak ngaji bae nya ngajak ngaji bae intina kunaon tujuanna supaya daek ngaji ari geus daek ngaji make kebagian abah atuh kapanuk kieu mah aing disebut keur tadi bae disebut da ku panitia bahasa aku mah yang terhormat cenah kiai panggilan bagor cik aing bener kulah teu bohong tadi keur isuk kulah disempe di dinya yang terhormat kiai panggilan dari Rangkas bahwa cik aing mun teu dipanggil aing terjadi kiai urusan atuh ku lucu jingana teu ngomong kiai panggilan nya atuh sebut bayaran aku mah sih tapi unik lumayan ku aing kapan didongengkeun di dieu penceramah mah saha bae pasti bahasana naon cenah cek Muratibil Auqat cek MC siraman rohani bener hartina nyiram hanya ukur sakepet doang kumaha sih beusna kasiram moal sabeus doang di banjur nu ceramah mah nyiraman doang mere sumanget doang tuh nu ngabanjur mah guru urang kasepuhan urang suruh setiap minggu setiap malam magahan ka urang alhamdulillah geus titip di haji agay ulah eureun ngaj ulah dipilihan ngajina
Ieu mah dipilihan cenah pung makaji cenah di majelis kami ya nu magahan cenah opat cenah. Anu hiji cenah lamead ngomongna. Anu leuleus ngomongna cenah sabudug sajumat. Cek aing. Anu hiji di ngerocok cenah ngomongna kadang-kadang teu kapulungan cenah. Anu hiji di eta mah aing masuk hayang hees bae. Ieu nu hiji deui bau kereng. Nyinggungan. Kamari ge cenah teteh ngaji di dinya padahal teteh karak daek ngaji daek karak 3 bulan cenah. Eta ngaji di dinya atuh eta asli kateteh. Kumaha kitu? Atuh cenah curug ustad kana irung teteh. Meureun ustad magahan ngaji kikieuan nya. Disangkana nyolokan irungna. Boh ceuk aing kumaha tadi kitu. Ih. Apa tadi? Ih, bahkan bika mah kitu kan ngomongna. Lamun teu meloy kumaha ngajebek. Kaji pokoknya nama eta mah sungut na eta mah Masya Allah baik rumah sakaban teteh mah cenah hirup loba doraka ka salaki eta kamari ngebahas salaki cenah pamajikan babasaan cenah anu sok doraka ka salaki mah raka atuh teh teteh bae cenah nyeri kana hate teteh mah nyeri pokokna mah teteh mah moal cenah moal kudu ngaji sumpah sieun teh eta ka majelis talim eta ngeun moal Masya Allah, kukula di papagahan bu, pak. Cekula teh ngaran guru urang mah, ngaran kiai urang mah sumawana lembut, lemah, keur ngagetak nage, keur karasana nyeredet kana hate urang nage inti naon kiai urang mah karunyaeun ka urang. Hartina keur leuleus, lemah, lembut, sopan, santun. Jadikanlah itu madu. Untuk apa? Untuk suplemen. Untuk semangat beribadah. Nalika kumanehna karasa heuras, nyeri, karasa nyerekanan, karasa ngagebug, jadikeun eta sebuah obat. Tujuanna naon? Pikeun ngobatan awak urang anu keur gering, awak urang nu keur ngedol, awak urang nu keur teu nyaho ka Allah, awak urang nu keur sangheuk hayang kana ganjaran, awak urang anu teu inget bahwa urang teh arek balik ka alam kubur. Kitu kukul dipatahan. Kumaha cenah ngomongna? Aing kaji sareng jeung kaji lah. Atuh kulah hendak. Aing mah capek-capek mah pagahan. Kulah hendak atuh kula repeh, manehna ge repeh. Atuh kula parepeh-repeh bae kieu. Beunang 3 menit abah kapan bikang mah kitu. Punten pisan punten eta bibir bikang mah kan aya 2. Ih, bener. Tapi hampura ceuk haji agay mah eta bibir bikang saduana ge nu ngayahu. Nu endah. Nu pantes. Ih bener. Bener teh, hampura teh. Ieu mah berdasar fakta dan realita. Eta bibir bikang boga 2, bibir handap jeung bibir luhur bener. Udah sok kemana? Tapi unu pantes saduana ge eueuh. Bibir luhur aya huntu, eueuh kumis. Bener. Geura di coba aja bika sakitu lopana ya. Aya kumisan eueuh nu teteh. Bener. Bibir handap aya kumis. Tapi eueuh huntu. Ulah loba omong haji aing ge aya huntu hiji cenah nu handap lain huntu eta mah sehong. Sarabay lah jeung ka haji urang curhat yang tadi tanya. Sarabay jeung ka haji lah aing pokona mah geus teteh mah moal ngaji ka dinya moal. Burung ari kitu mah. Kula repeh kumanehna repeh meunang 3 menit ngomong deui kesel meureun nya. Tapi cenah di ka haji cenah teteh mah ngaji 3 bulan ge eta pakan. Cek aing ge daek ngomong. Kudu repeh bae. Atuh kula ge daek ngomong ka kumaha cek teh maksud eta pakan kumaha? Atuh eta pakan. Ya teteh mah cenah cerdas cek emah ge keur heubeul. Ngaji 3 bulan atuh geus wawuh cenah kana huruf hijaiyah mah. Teteh ge nyaho cenah eta nu doang tiang listrik. Cek aing jauh amat. Anu doang parahu aya endogan di handapna ba. Ndogna di luhur 2 ta. Cek urang alhamdulillah. Makana dibejakeun ku kula ka anjeunna teteh, ulah ngomong-ngomong teteh teu boga ilmu, eta ilmu ti teteh. Tos aya ayeuna tos aya ilmuan bisa huruf hijaiyah komo jeung ilmu nama jeung makhrajna mah eta ilmu. Hartina kumaha teu pati-pati Allah nurunkeun mere ilmu ka urang alif ba ta sa ja sampai kana ya terkecuali Allah nyieun makhluk nyieun jalma anu teu apaleun kana a ba ta sa jeung iya. Tujuanna naon?
tujuanna supaya teteh ngamalkeun kana ilmu jeung teteh bisa memetik kana hasil pahala kuladang magahan alif ba ta sa. Makana kajenting bisa huruf hijaiyah pagahkeun ku teteh. Kasaha haji pagahkeunna? Jakarta tangga mah atuh geus palalinter kabeh atuh kanak teteh. Anak dipanggil ceng ka dieu ge dia. Naon? Diuk. Ya, ieu dia nu doang tiang listrik arana A. Gajek anakna A. Ba. Ta. Insyaallah anak teteh. Saminggu ge torek. Hartina syukuran haji alhamdulillah ku aing ge syukuran eta bisa alif-alipan ge ngeun horeng ka haji cenah. Eta urang ngaji karak nyaho kana alif batasa huruf hijaiyah mah teu cukup. Dasarna ge. Cenah ena naonan? Teu cukup. Ulah ngarasa cukup ku ilmu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu mah tidak ada maksimalnya. Sok di dieu moal aya jalmi para kiai, para kesepuhan anu ngomong ilmu mah kabeh di aing moal aya selain jelema nu sombong. Iblis ngomong gitu, moal aya. Kenapa? Karena semakin kita perdalam ilmu, semakin kita gali ilmu, maka di sanalah terlihat kebodohan kita, kekurangan urang. Leras. Oh cenah kaji arek boga bisa alif bata eta kurang atuh cenah kamari ge cenah teteh katawean kumaha atuh cenah eta cenah teteh anu mere surat. Ieu surat abah kesepuhan tulisanna tulisan Arab, ngeun bahasana bahasa Sunda, pejon Sunda. Bari jeung eueuh jabar jeeran, eueuh eroban muncik santri teh mah. Kumanehna nyaho kana huruf hiji-hijina ngeun begitu dibaca ku kumanehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ku kumanehna. Ayu sartin kasurben. Pimajiakana ngajawara. Blok halu kiamah. Sekutu temimah maling bawang. Karung laok karung nyahoneken dipeunteun. Cik si emak bahasa naon iya aya ngajawara segala macem bahasa Sunda gitu doang nama lain bahasa Jawa lain dibalikan deui ku kumanehna ieu tulisan Arab anu bahasa Sunda teh bari jeung jabar jaeran ayu sartin kasurben pimajiakana ngajawara blok halu kiamah sekutu temimah maling bawang karung laok karung nyahoneken dipeunteun riut kana hulu yang ngajina pundung 3 bulan keur ngaji pundung gitu keriut gitu aya kiai arek kamu sholat lempang kiai digeroan ku si emak kiai atuh kiai cek kiai pagor aing doang japati bae cenah mun berhubung kiai ditahan emosina aya naon mah kiai calik oh calik mangga calik kiai aya naon mah geus calik heula bae bade ngaleueut kiai mohon mah aya enteh di dinya aya aqua aya lah segar aya sprite aya susu di dinya diburi keneh susu madik cenah terus cenah aya cenah kueh ge kadu terus naon jambu bool meureun ngeun eueuh di dieu mah ke besi hayang mah kiai cenah kerek di kardusan bae wios mah tong ngarepotkeun ieu bae nu aya abdi mah kitu jeung kiai mah imah dibere menten eueuh engke ku pribumi dicokot deui geurah mah katampi mah ngaleut kiai cenah abdi mah hayang teh bae cenah kitu imah kiai mah kiai nu tadi diajak ngobrol dileut ku kiai katampi mah cenah dileut ku kiai bismillahirrahmanirrahim iya tuh jeung dak atuh haus manginum di mana ge lamun lapar dahar aing can dahar deh bohong dik menitnya bohong kajeun disayogikeun dahar ge ka haji mah atuh seutik daharna atuh ka haji mah beuteungna ge sabeulah ieu sabeulah mah tonggong bohong lain aya naon ieu mah iki cenah kiai cenah buku mah cenah mah keur pusing ku ari laju cek kiai ari mah teh saarana piraku kiai teh apal ka mah atuh emak cenah Sarti oh Sarti salakina atuh Sarta cenah oh ingat cek kiai sabar aku itu kuari cenah ata anak emak kuari atau anak emak kuari 3 cenah laki 2 bikang hiji nu laki sarana nu laki adalah Surta cenah oh nu hiji deui Sartu cenah oh nu hiji deui cenah atuh bikang cenah aya nu bungsu arana Surti cenah oh
aing cek kiai anak mama sur kabeh. Ma bogan mun boga anak deui cenah aranan hiji deui nya sa sirtu cenah. I kiai udah sok ngalalaga bae. Emak kuari boga kabingung. Kunaon kitu? Ya emak ini mere surat. Bahasa Arab ujar jaeran riut kana mama, puyang kana mama. Kan mama pun tuh ngajina. Coba baca kumaha. Kieu heula teteh. Bisi ngompol. Bedak atuh 2 menit deui mah. Ini mau mana? Aya rangda ngorat teu? Parawan meujeuhna aya teu? Ikan beo di atas kelapa sarang heo opa. Cicing mak mengerti mama. Buku mama ya diberi surat dia. Coba baca cek kiai. Dibaca ku si emak. Ayu sartin kasurben. Pimajiakana ngajawara. Blok haluk ieu mah sekutu teh mimah maling bawang. Karung lawa karung nyahonekeun di peunteun. Cek kiai. Atuh heuh mah eta mah teu kaharti ku aing ge. Dicanda ku kiai. Dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ku si mama ayu sartin kasurben. Horenganan mah ieu surat di kasarbini. Atuh jauh kan tina sarbini kana surben ieu. Ari ilmuan mah. Pimajiakana ngajawara, pamajikana ngajuru. Blok haluk ieu mah balik heula ka imah. Sekutu teh mimah maling bawang, sakitu ti mamah ti malangbong. Karung laok karung nyahonekeun di peunteun, kirang langkungna nyuhunkeun di hapunten. Nyambung ari kudu ilmuan mah. Kumaha cik si emak tadi? Oh. Kiai eta masih eti pamajikan sarbini ngajuru. Cek kiai hooh cenah. Nyambung, makana ulah eureun ngaji dengan ngaji apa yang awalnya tidak tahu insya Allah bakal nyaho bu. Nu kahiji, nu kaduana ibadah urang tangtosna memerlukan ilmu. Nalika urang ibadah moal sah ibadah urang, moal ditampi ibadah urang nalika teu aya ilmuan. Geus lamun daek ngaji insya Allah menang kajeun teuing teu katalar basa Arabna sugan cenah paslun fi arkani shalah sekian henteu ngeun ibu bisa meraktekeun kana naon kana ibadah tersebut sami eta ge ilmu dina pada sah ibadah ibu. Contohna kieu, ibu aya ilmuan, bapak aya ilmuan, ibu misalkan ibu arek salat, pas arek salat kan musola kuari masuk aya di imahnya dua tempat atau dua jelemaeun atau sajelemaeun. Pas ibu arek salat tos ngalaudu lempang, ibu teu nempo heula kana patincakeun, pas nincak teh kotok peleye beh ditempo ku kumanehna ieu contoh ya supaya ke hati. Kumaha ieu jelema nu aya ilmuan atuh jengke ka mana ieu coba ka mana coba dikat aing mah ieu KM ieu kikiana mah ulah nya ka mana coba ieu ka mana atuh nyiar kamar mandi nyiar keran geus datang kana keran kumaha dikumbah leres. Geus dikumbah kitu mah gampang dipiceur mah langsung menuju ke tempat salat. Eta aya ilmuan kajeun teuing teu apal mantukna mah nu cek kiai cenah kumaha cara ngilangkeun najis kitu teu apal ngeun kumanehna bisa mempraktekkeun sah ibadah ibu. Beda jeung jelema nu ilmuan arek salat doang tadi sarobayi mah caritana mah rek salat pelieu be dijak tai kotok piye setan ieu kotok dasar jubur teu nyakola modal di tengah jalan cekotok ngahaja aing modal di tengah jalan lamun si jalan mesti teka deuleu cenah kumaha ngomongna jelema nu ilmuan pertingkahna jelema nu ilmu kieu ih aing mana lapdak nyokot elap kumaha mah eta mah di kieu ditempo eueuh emang teh kotok nama langsung salat sah teu salatna henteu kenapa karena walaupun najis ainihna geus eueuh tetap cek hukum eta aya najisan keneh walaupun ngalih jadi najis hukmiyah. Carana kumaha? Carana lempangkeun cai ka tempat anu kanajisan walaupun ngeyembeng teu jadi masalah sah hukumna kartos. Makanya ini banyak persoalan di antara kita bu. Awas ya. Urang kadang-kadang ieu ngaji ulah jero-jero sapinah bae heula bae. Anak urang ngompol teu make pempes. Dede pipisnya. Ceuk si dede. Kan gitu bah.
ngomong ke anak mah pokoknya urang bentes di belol-belol be kau mau menjana pas di ayun-ayun tanya oh masya Allah anak mah anu delis anak mah humbung hende gawe naon anak mah anu delis ngalaka mamahna delis wah padahal mah geuneuk keom be kumanehna pas anak narada jendol lalaki hidung anak mah anu doleng ngalaka bapana doleng cenah kan kadenge ku bapana di dapur dia cenah gelis ngalaka dia goreng ngalaka aing naon ngadenge eta pamajikan henteu anak mah anu doleng ngalaka bapana doleng paling bisa nonggeng-nonggeng dina luhur cangkeng bari nyekel cucu kampeng aduh Gusti ya Allah ya Rabbi masyaallah dah jelema anu ilmuan nincakot tai kotok dikesedkeun wungkul disangkana lamun geus teu kadeureuh tai kotok eta geus suci padahal henteu doang urang ya kuari anak ngompol cikih aya ngayembeng dielap kulap tuhur dilap nama urang mah kalah jokot pelan bener dipel ku urang eta sarua hukumna masih najis hukmnya dina pada lamun urang rek salat kajeun teuing ieu teh keramik na tuhur tapi suku urang beus salat urang moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala kenapa karena urang hukumna mutan najis nu jadi suku kartos kumaha carana atuh setelah ku urang dieuweukeun ieu najis ainiyahna teu kadeuleu ngayembengna geus kering maka cokot ku urang cai dina gayung atawa dina gelas banjurkeun supaya ngayembeng beh geus ngayembang kitu mah mangga bade dielap bagus teu nanaon katincak urang caina suci hukumna kartos deh ieu tina naon coba tina naon tina ngaj lamun jelema teu ngaji moal apaleun aduh cek ibu-ibu Gusti aing mah haji atuh saumur hirup eta ngumbah ciki anak aing kitu bae mudah-mudahan ari ibu daek ngaji masing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala amin. Kenapa tokana jalma anu sok daek ngaji mah sumaona bener ibadahna sumaona sah ibadahna keur salahna keur bodona tetep jalma tersebut ari daek ngaji mah dihampura ku Allah Subhanahu wa taala kaitungna jalma anu bodona bodo makdur jalma anu bodo makdur zaman kiwari mah aya dua hiji jalma anu teu bisa-bisa kana ilmu tapi teu ngaji kahiji kaduana jalma anu kakara asup Islam kan kaji aya tilu cenah baidun fil ulama eueuh ku ari mah jelema anu jauh ti ulama eueuh kabeh ge dekot ka kiai tuh pengajian hampir di unggal Sosompang pondok pesantren hampir di unggal Lembur benar makana eueuh kata maaf bagi seorang manusia yang tidak suka ngaji Masya Allah tabarakallah capek urang sholat capek urang puasa horengan mah nol eueuh ganjaranna naudzubillahi min aya cara ngubarana ulah eureun lamun ngaji tuh cek Syekh Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah mun ceuk urang mah kieu teu pati-pati hiji imah hiji masjid hiji musola hiji majelis taklim bahkan lapangan bulu tangkis ieu bulu tangkis lain nya lapangan naon ieu lapangan bulu tangkis, lapangan bola, lapangan basket didinya quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakeun tentang maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah terkecuali tuh turunlah ka dieu anu ngajadi malaikat tujuanna naon malaikat turun ke kampung Sumur Bandung Pacung tujuana wassolatil malaikatu ala ahli dalikal makan mang macakeun sholawat ka jalma penduduk kampung Sumur Bandung Pacung lamun disenderkeun nu ngajadi sholawat ka malaikat maknana istighfar lamun disenderkeun ka Allah maknana rahmat lamun disenderkeun kana mukminin makna sholawat adalah doa geus ieu istighfar datang nanti malaikat ieu sholawat datang nanti malaikat berarti maknana istighfar malaikat kuaribo lamun urang dibuka hijabna ku Allah ieu katingali malaikat turun tujuanna naon ngadoakeun kumaha ya Allah Gusti Pangeran Abdi mudah-mudahan ieu urang Sumur Bandung Pacung para pemuda para pamudi khususna nu ngarayakeun maulidan dina poe ieu dina peuting ieu sing dihampura dosana kan kitu mang mentakeun hampura ka urang
selama orang bahkan orang geus maot tetap ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ataupun dipamentakeun doa ku para malaikat supaya jalma anu sok muludan teh dihampura dosana. Mudah-mudahan urang sadayana rek bikang rek lalaki panitia penghadir pribados sebagai anu tausiah mudah-mudahan dihampura dosa urang. Amin. Ya Allah ya Robbal, usahana sing dilancarkeun, anu keur garering sing dicageurkeun, kiaina sing diistiqomahkeun, santrina sing dilobakeun tuh, pajabat-pajabatna sing diadilkeun. Ibu-ibuna tuh sing balalager. Ulah ngarunjak bae ka salakina. Amin gitu. Ya bibirna sok maronyong bae dong haseupan. Supaya calalager tapi ibu-ibu malaikat. Amin. Komo cenah lamun kurang setoran eta salakina beuh masyaallah ngawer-wer bae cenah. Tujuanna naon? Tujuanna supaya jadi sarolehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nalika seorang istri sudah menjadi solehah, maka dia akan menurunkan atau dia akan melahirkan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Amin. Gitu Bu. Ibu hayang bukan anak anu soleh jeung solehah teu. Makana ibu heula anu soleh jeung solehah. Nya paduli teuing salaki urang mah. Rek tukang gapleh tah. Rek tukang nguseup tah. Ada tukang ulin sabodo amat, nu penting mah tetehna heula bae. Siap? Engke, kenapa? Diprioritaskan seorang ibu karena ibu mah nu ngabogaan citakan. Bo, bapak-bapak mah buka panggul doang. Tapi ibu-ibu citakan ada di ibu. Bo, ibu lah mau ngadambel pancong. Eta make citakan surabi apa citakan pancong? Hah? Kan ada nama sarua. Ngadambel pancong make citakan naon? Make citakan pancong, lamun urang arek nyeun pancong make citakan surabi atau tidak sesuai yang kita harapkan. Teu nyambung mah bener. Masih panjang umur nama. Engke kami mah paeh mah bae sorangan di dia. Mun semangat mah aing masyaallah. Reuh gedak. Dunia reuh dunia reug mak aya kene bari jeung semangat ngajina. Amin. Toh, hartina kumaha? Nalika urang hayang boga keturunan anu endah berarti awak urang anu kudu endah, terutama nu ngajadi pamajikan, anu ngajadi ibu. Oh, Bu Kumaha Haji, aing kelen kudu sering ngadenge unggal kiai unggal pelok sok lamun pangajian kudu jadi solehah. Ulah jadi doraka, engkena bakal turunanna bagus. Kudu jadi solehah ngan aing makan teu nyaho kumaha carana jadi jelema jadi bikang anu solehah makana ku kurang dibejakeun ku ari ya Bo ieu ilmu mahal padahal nama ku kurang dibejakeun ieu kiatna supaya ibu khususna ieu nu hadir di dieu sing jadi wanita anu solehah bahkan lamun ibu nurut siap ngalakukeun hal tersebut insyaallah ibu masuk dalam kriteria wanita anu solehah siap tapi ulah marahnya benar. Tuh cek ulama cariosan haji agay cek ulama lain juga haji agay bukan inisiatif pribadi roi pribadi sanes cek ulama kieu lamun hayang awewe jadi jalma anu solehah maka keturunan dijamin bakal soleh jeung solehah minimal 7 perkara kudu dilakukan mana hayaun wa godun wa ta'atun wa sukutun qiyamun wa du'aun wa irdun binapsiha hiji kupingan kabikang kasalaki kudu wirang kecuali dina ranjang buka acuk buka sinjang kadang eta kudu izin kasalaki teh oh sok ibu izin kasalaki yang teu kaambe tiung nage nyarengsol kitu lo sok dinenahkeun kudu izin kasalaki izin izin kumaha jeung emak haji teu ngarti atuh izin doang teteh ka karak panganten anyar karak saminggu jeung salaki atuh kada izin ka salakinya kok urang diajak ka nu mitoha anyar ka ditu ka imah salaki karak saminggu kawin urang dibawa ka ditu atuh kapan mitoha anyar geus nungguan bae dina lawang jeung eneng geura masuk ke kalebet geus mau cium tangan belak balik atuh ngaranna ge mitoha anyar dak cek mitoha anyar cenah geura amparkeun tu samakna geura bawa ke jona terong
laju cenah laukna sambalna panitia geus siapkeun bae cenah gitu. Mak lain eta mah eta tah mitoh anyar lain panitia lain geus siapkeun cenah tuh si Neng jeung si A cenah rek emam di tengah ieu mah diamparkeun brok bah. Wah pas arek emam kitu kan mitoh ngarti kumaneh cenah kasalakina ulah di dieu hayu urang mah ka dapur bisi isineun nyaun. Begitu geus ditinggalkeun kudu ngajieun mitoh saduana arek dahar teu tulus daharna kumaha cek si Neng malin di dieu mamna hayang di mana geulis hayang di jero kamar ditarik bae kamar samakna durudud ku salakina ka jero kamar geus datang di jero kamar kumaha kapan rek mamna ge emok doang teteh kitu tah tuh seseueurna kitu atuh teuing gara bae nu ngalang ngunyar mah teuing keur ngaji mah sabai ya mun keur salat kalakulah kumaha teu ngeurahna jeung ngaji mah bebas arek gogolak-gakan arek bari ngosom arek bari ngasup-ngasupkeun papais kana tas endah bae keur ngaji mah. Aduh kapan diukna ge urang dihareupeun salaki emok bener. Kenapa coba malu? Nyatuna ge kieu anca-anca. Eta lamun rek kabasikan ditutup. Isin ka salaki bener beusi nyebrot kapannya. Bah punten bah karasa kurang bahnya. Kuari ge alhamdulillah mun majikan abah mah meureunnya. Urang arek dahar can kabeuheulan atuh cai geus nagrik. Keurebeul makarak menang saminggu. Tapi kuari coba bayangkan can melung bebeung salaki kabeuheulan moal keur dibere cai salaki lain nyokot cai kana nitah ka anak dak cenah cokotkeun cai cenah bapa dia kabeuheulan atuh anak keur nyatu ieu bari jeung sanguk nyokot ka dapur teu jeung gelasna tekonna langsung dibawa ieu mah cenah beung bapa dia tuh dicokot bae teu kuat langsung bagong ieu indung dia ngejo teuas teuing kumaha ceuk pamajikanna lain kejonan teuas huap kakak gede teuing udang itu isin geus teh keur dahar kitu keur dahar ieu panganten anyar karek saminggo hayang muak naon dipuakeun dihareupeun salaki ayo geus gede geus teh atuh moal lah panganten anyar kuari mah cenah abdi hayang muak ti jauh ge nyamperkeun salaki cenah boloon eta pamajikan aduh Gusti ya panganten anyar masyaallah tabarakallah hayang muak ditahan teu kuat teu katahan kabohong ka salaki kulan geulis neng bade ka pangker heula aya naon geulis bade nyerak teh kono koneng menang ti Mekah emak teh ya mangga horeng teu kuat hayang mejus ka dapur kumanehna teu kuat begitu datang ka dapur luak liuk eueuh sasaha kan waduh di mana ya yang mejus luak liuk pas nempo aya kamar pangbeasan bari jeung poek ditutupan ku hordeng doang dibukakeun ku kumanehna empat gibri-gibri ku kumanehna ces eta ngaranna bikang cerdas kan aya bah bikang boloon muak ti dapur babauna dibawa ka hareupeun salaki ka hareup bikang boloon anu kitu ieu mah kumanehna digibri-gibri aman ka jero kamar deui kumanehna atuh salaki nempo tadi ngomong-ngomong nyokot teko tekona ditanya ku salaki Neng ka mana tekon di mana eta mamah nyimpen tekonya teu kapan taku Neng dunggal juru ku Neng pokona mah disiaran ya udah makan aja lagi mah dahar deui bae geus meunang 5 menit keur dahar sugan ngadua kali hayang buak deui bae naon anu ngadua kalian mah dipuakeun jawab henteu kenapa malu kanu ngajadi suami kakarak panganten anyar ieu kumaha ngomong ngabohong deui bae kanu ngajadi salaki Neng mah teu panasarna hate bisi teu tibrai hees kunaon kitu arek ngilikan teko gerak-gerak ditilikan lempang deui kumaha ka dapur atuh geus nyaho ye tadi muak di dinya dia kana kamar kemang beasan langsung ditompokna pas muak itu aya nu dedehem di jero kamar di hurungan ku kumanehna horeng mitohana saduana aya atuh kapan isin kumanehna mak jeung abah aya di dieu ti keur iraha mah jeung abah di dieu ceuk mitohana ti puak Neng nu pertama bae cenah
pusing pala berbi. Isen kasalaki. Awas ya. Aing mah haji ku ari mangga rumah tangga 30 tahun 40 tahun bener. Nah, itulah kesalahan orang, itulah kegagalan orang. Harusnya yang namanya malu itu henteu kakurung ku zaman, teu kakurung ku masa, kapanpun itu. Walaupun kita sudah tua, sudah punya cucu, yang namanya ka suami mah kudu ngarasa izin. Eta ciri wanita anu soleha. Mudah-mudahan orang kampung Sumur Bandung Pacung dijadikan wanita atau istri-istri yang soleha. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Enggak siji bae lah, kabeh nama 7. Hiji bae hijinya. Beak waktuna ieu. Engke bisi kangen ka aing, ondang deui aing. Pajak ge lamun lewat setahun sok naik. Ki Holid. Tuh. Wal mutawaffuna bin nur. Yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mikail wa Izrail wa Qarbail wa Anyailu yusalluna liman kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeung setelah malaikat turun ternyata aya malaikat anu khusus. Malaikat anu 10 khusus tugasna keur tawaf, keur muter. Di mana muterna? Di wilayah anu keur dipake muludan ceuk Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tujuanna naon? Yusalluna liman kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami eta ge mang macakeun shalawat ngeun ieu mah khusus pikeun saha? Liman kana sababan, pikeun jalma anu ngajarikeun sabab cukang lantaran wasilah terjadina maulidan ieu. Saha? Panitia. Saha? Urang Sumur Bandung Pacung. Nah, ieu mah khusus didoakeun ku malaikat anu 10. Bahkan pikeun panitia, pikeun urang Sumur Bandung anu sok ngayakeun muludan, faida mata hawanallahu jawaba munkarin. Andai kata ting torek naudzubillahi min dalik bisi. Ulanya sakitu panitia kararasepna saremangatna bisi. Yang namanya juga mati, yang mati mah tidak memandang umur. Bisi paeh, bisi maot. Keurna maot nageh nu ngaranna jadi panitia maulud mah jalma anu sok muludan mah ceuk Syekh Jalaluddin As-Suyuti yo lain cik hajaga ceuk Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Lamun maot manehna hawanallahu jawaba munkarin wa nakirin. Kan jalmi nu maot mah hakna para malaikat munkar jeung nakir bah. Arek Islam rek kafir nu penting mah kumaha akil balik nalika maot pasti ditanya ku malaikat munkar jeung nakir. Nah, panitia jalma nu sok muludan maot digampangkeun dina ngajawab malaikat munkar jeung nakir. Cek malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Cek anu sok muludan, Allah. Atuh gampang jing. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka, apa imamu? Al-Qur'anul Karim. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah Baitullah. Bukar, aya naon kir? Atuh imah lancar. Oh, kitunya. Surga, atuh surga. Atau ulah kitab nama imah yang aing bae kieu. Hartina jelema sok muludan mah surga. Alhamdulillah. Beda jeung jelema tulok muludan mah bumu kalapahna ieu. Lamun jalma tulok muludan mah begitu tanya, "Man rabbuka?" Kamu nanya. Nanya, "Wah." Cek malaikat boloan dia, didupak bae ku. Atuh modar. Berhubung modar atau enggak sakit bae. Kesemudah-mudahan ku barokahna urang memperingati Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang dicatat diagendakeun ku Allah sebagai umat anu cinta ka nabina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tos sakitu bae ti pribados kirang langkung nyuwun dihapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang doa heula kieu labunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dal jalali wal ikram amisna la dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma hadihi dardarullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi taha rasulillah. Allahumma hadihi dardarullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi taha rasulillah. Allahumma hadihi dardarullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi taha rasulillah. Allahumma jal hadal makan mubarakan
wa ma haulahu wa nafi'ana wa liman ba'dana wa bil mu'jizatil anbiya wa bi karamatil auliya wa bi barakati syaikhi wa saikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatana wa matlubana wa muradana wa maqasidana waqdi duyunana waqtir amwalana waqtir amwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapihatur ma min hasanatin faminallah wa ma min sayatin famin nafsik. Apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Apabila ucapan melukai hati mau kemana obat hendak dicari. Terkadang sebuah ucapan lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.